Ngaronda mangrupakeun hiji kagiatan di lembur di mana sakabeh warga kudu ngalaksanakeun kewajiban ngajaga lembur dina wajib peuting. Tangtuna ieu kagiatan ukur diwajibkeun ke lalaki anu masih keneh mampu ngalaksanakeunana. Sarupaning awewe jeung budak leutik mah teu diwajibkeun. Kitu oge kuring anu mangrupakeun anggota Karang Taruna. Geus pasti kuring kudu milu ngalaksanakeun kagiatan ngaronda teh. Nya kieu kaayaan barudak Karang Taruna di lembur kuring. Lamun keur ngaronda teh nyanyian bari ngagitar, gapleh, ngobrol bari gogonjakan keur ngaleungitkeun katundu dina ngajalankeun tugas ronda peuting. Nepikeun aya cacaritaan anu nepi kana celik kuring jeung warga anu liana. Antugna kagiatan ngaronda oge jadi pareum. Mimitina kuring teu percaya kana caritaan eta. Jeung teu percaya ngeunaan anu teu katempo teh nyaan ayana. Ngaran kuring Yayan. Panganjerkan kuring di KBB. Kuring ngalaman kejadian ieu kurang leuwih 5 tahun ka tukang. Basa kuring keur ngalaksanakeun tugas ronda peuting jeung babaturan kuring. Baheula lembur kuring mangrupakeun salah sahiji anu paling giat tina ngalaksanakeun sagala kegiatan. Dimimiti kerja bakti nepikeun ka ronda peuting. Kuring jeung babaturan kuring mineng ngaronda unggal peuting nuturkeun jadwal anu geus ditangtukeun. Tapi disaprak ngadenge beja anu kadenge ku kuring. Kagiatan ngaronda jadi pareum. Antugna jadi loba kacaritakeun deui sok aya warga anu kamalingan. Anu akhirna kuring jadi boga inisiatif keur ngaaktifkeun deui kagiatan ronda peuting. Barudak, ayeuna kondisina geus mimiti rawan deui euy. Lamun urang uga acara ngaronda pasti oge bangsa teh bakal ngulam perang deui. Lain kahayang euy. Tapi da kuring oge ngarasa sieun euy. Nya sih, kuring oge paham. Da sarua, kuring oge sarua sieun. Tapi lamun kieu terus karunya ka warga. Kumaha lamun ke peuting urang mimitian di ngaronda? Nya, kumaha dak?
Mimitina babaturan kuring ngerasa berat diajak sarupaning kitu teh. Tapi kusabab nu sajana aya anu satuju ka kuring, nya akhirna kuring jeung babaturan mutuskeun bakal ngajalankeun deui jaga ronda mimiti engke peuting. Kuring harita keneh laporan kanu jadi ketua RT di lembur kuring. Ngeunaan barudak Karang Taruna rek ngayakeun deui kagiatan ronda. Wanci peuting geus datang. Harita teh jam 10 peuting. Kuring, Raka, Gilang jeung si Dadang geus kumpul di salah sahiji pos ronda bari nungguan duaan babaturan kuring anu sejenna. Bari nungguan anu lainna datang, si Dadang ngajakan main gaple. Di mana rencanana jam 12:30 peuting kuring jeung babaturan rek mimiti ngurilingan lembur. Kuring jeung babaturan anteng main gaple. Kakara kuring inget yen harita teh malam Jumaah. Salah sahiji babaturan kuring ingetan ka kuring ngeunaan cacarekan anu geus jadi larangan di lembur kuring. Nyaeta ngeunaan teu meunang keluar imah leuwih ti jam 8 peuting lamun ninggang malam Jumaah. Tapi kayan eta teu dipalire ku kuring. Pamikir kuring eta mah ngan saukur tahayul. Sabot kuring keur garapleh, babaturan kuring anu duaan karek daratang. Nyaeta si Engkus jeung si Dede. Kamana wae atuh Dede, menilila datang teh. Si Dede ngajawab, yen manehna nyobaan ngajakan deui anu sejenna, tapi eueuh anu daekeun. Cenah sieun kejadian baheula ka alaman deui. Waduh, masih kene sarieun ku nu karitu. Maksud maraneh teh jurig kan? Lamun panggih mah bejakeun we tong ngaganggu kitu. Ceuk urang. Si Raka langsung nepak kana punduk kuring. Bari nyarek ka kuring, sangkan ulah sompral dina cacarita teh. Komo deui harita kebenaran malam Jumaah. Teu karasa waktu geus nunjukkeun jam 12:30 peuting. Geus waktuna kuring jeung nu jadi babaturan keur ngaronda ngurilingan lembur. Harita kuring ngabagi tugas ka babaturan. Sawareh cicing di pos ronda anu sesana ngurilingan lembur. Kaasup kuring anu kabagian ngurilingan lembur. Bari harita kuring teu poho mawa senter. Peuting eta kaayaan kacida tiris pisan karasana. Malahan di langit sakali-kali kadenge suara guludug. Ngadenge suara guludug siga kitu, babaturan kuring ngajakan sangkan teu nuluykeun ronda. Kusabab cenah sieun turun hujan.
Lain sieun hujan, tapi sieun ku jurig meureun maneh mah. Kitu cek kuring kanu jadi babaturan. Di tengah lembur, kuring rada mencar duaan-duaan. Kabeneran, kuring jeung si Raka nyokot jalan ke pelobah kulon. Sedengkeun si Gilang jeung si Engkus nyokot jalan ke pelobah kaler. Bekirilah jalan anu ku kuring di jugjug. Beki poek. Satapa-tapa dan kacaangan ku lampu senter anu ku kuring dipake. Sabut keur kitu, si Raka ujug-ujug nyarita ka kuring yen manehna hayang kahampangan. Nya manehna rada nyalingker kana rungkun anu aya di palebah dinya. Kuring mah cicing ngajanteng bari merhatikeun kaayaan di sabudeureun tempat eta. Kuring bari rada leumpang lalaunan nuluykeun di lengkah. Pamikir kuring, lamun geus beres mah si Raka pasti bakal nyusul nuturkeun kuring. Teu karasa geus 10 menit, tapi si Raka can katembong deui. Ku kuring direretan ke pelebah tukang. Tapi asa can ketempo ringkangna. Harita waktu geus rek jam 1 peuting. Pasalila teuing ki teh. Woi. Burukeun atuh Raka. Sabari kuring ngagorowok itu, angger we kuring mah bari nyebrot-nyebrotkeun lampu senter ka palebah anu paroek. Basa kuring merhatikeun kaayaan di eta tempat. Ujug-ujug aya anu nepak kana tak-tak kuring ti tukang. Barangku kuring direret. Sing horeng si Raka geus aya satukangeun kuring. Tapi beungeutna teh kuatkeun kasepa pisan. Siga anu nandangan kasieun. Kunaon Kak? Maneh nempo naon? Eta beungeut meni sepak kitu. Tapi manehna teu cacarita. Malahan dina melongkak kuring oge siga anu kosong teteupana. Kuring curiga manehna teh geus nempo jurig. Kusabab manehna langsung ngagusur kuring sangkan ngajauhan eta tempat. Kuring oge nuluykeun di lengkah. Tapi lain rek ngurilingan di lembur. Tapi kuring jeung si Raka rek balik deui ka pos ronda. Sajeroning keur leumpang, si Raka jempe wae teu ngomong sakemek-kemek acan. Manehna leumpang satukangeun kuring. Ongkoh beungeutna sepa, siga anu manggihan kasieun. Tapi dina leumpangna teh manehna meuni lalaunan. Kuring jadi heran ku eta kaayaan.
Maneh kunaon Kak? Maneh nempo jurig? Geus teu kudu sieun lah. Mana ya urang? Kuring coba ngaregreukeun hatena. Bisiknya manehna aya kasieun. Keur kitu HP kuring jual di sada. Kuring ngeluarkeun HP dina saku. Anu tuluy kuring nempo eta HP. Sing horeng aya notifikasi WhatsApp di babaturan kuring anu aya di pos ronda. Manehna nanyakeun kuring di mana keneh. Kuring ngabales chattingan ti babaturan. Yen kuring keur leumpang rek ka pos ronda bareng jeung si Raka. Sanggeus kitu kuring ngasupkeun deui HP kana saku. Anu satuluyna kuring nuluykeun di lengkah muruk ka pos ronda. Jarak lumayan jauh kene ka pos ronda teh. Katambah kaayaan di lembur mah di hiji imah ka imah sajen teh rada paanggang. Can sababaraha lila kuring leumpang. HP kuring jol di sada deui. Ayeuna mah kadenge aya sorat telepon asup. Kuring ngaluarkeun di HP dina jero saku. Sing horeng si Dede babaturan kuring anu aya di pos nelepon ka kuring. Halo, aya naon, Dek? Yon, maneh di mana keneh? Kabeh geus kumpul deui di pos ronda. Ari maneh jeung saha di dinya? Urang di dia jeung si Raka rek adinya. Jeung si Raka kumaha? Tata di si Raka mah geus balik deui bareng jeung si Gilang jeung si Kus. Bapak eta mah jurig sia. Buru-buru balik, buru-buru balik. Ngadenge kitu kuring asa kabentar gelap. Lamunnya si Raka geus aya di pos ronda, anu tukangeun kuring saha? Kuring barisa tengah cacalukan ngageroan si Raka. Isi anu jadi babaturan kuring heureuy nying sieunan ka kuring. Raka? Kak? Raka? Sabut kecacalukan kitu. Jual kadenge ku kuring aya sora. Eangan saha? Astagfirullah. Kuring langsung malikeun awak harita keneh. Kusapa breuwas. Ngadenge sora manihan daruan pisan. Barang ditempo ku kuring. Kasampak aya hiji budak pake baju jeung celana pondok teu make sendal ngajanteng hareupeun kuring. Banget pias pisan. Katempo urat-urat tina beungeutna raranteng. Tapi anu mah teu pikasieun. Eta beungeut budak teh palebah tarangna ngaluarkeun getih nepikeun kanutupan panon palebah kencana. Manehna calawak si anu rek carita ka kuring. Nempok kitu tak antapara deui kuring lumpat ninggalkeun eta tempat. Bari kuring gogorowokan minta tulung sugan aya jalma anu ngadengeun. Tapi woleh sakitu kuring geus gogorowokan oge. Eueuh jalma anu ngadengeun. Anu anehna keur kuring
Nah eta jurig budak leutik teh bet nuturkeun kuring. Sama ditepok ka tukang. Manehna siga anu teu jauh jarakna jeung kuring. Harita kuring bener-bener jadi sieun anu kacida pisan. Kuring nyoba nelpon babaturan kuring tapi teu bisa. Beureun pada kukayaan panik. HP teh asa hese dibuka passwordna. Kuring geus teu bisa mikir panjang deui. Anu aya dina pikiran kuring, kumaha carana sangkan kuring buru-buru init ngajauhan eta jurig. Kuring bingung nangtukeun jalan anu rek dipilampah ku kuring. Bari ti gogorobas, kuring ngalabrakan ka pipireun imah batur. Anu akhirna kuring mutuskeun balik ka imah wae. Sangkan eta jurig budak leutik teh teu nuturkeun wae ka kuring. Kuring tiba baranting muru ka imah kuring. Barang nepi ka imah kuring. Harita kene kuring gegedor minta dibukakeun panto kanu jadi indung. Ma, buka panto, Ma. Ma, buka panto. Buka panto, Ma. Barang panto dibuka kanu jadi indung. Satengah ditembrak kuring asup ka jero imah anu satuluyna kuring nyumput di jero kamar kuring. Harita kuring teh cacarita kanu jadi indung kuring. Sabot di jero kamar, kuring inget kanu jadi babaturan kuring anu masih aya kene di pos ronda. Ya akhirna kuring ngabejaan ka babaturan ngaliwatan WhatsApp yen kuring balik ka imah kusabab kuring manggihan jurig budak leutik. Tungtungna babaturan kuring oge harita kene ngabubarkeun maneh. Sangkan balik ka imahna sewang-sewangan. Sapeuting kuring chattingan jeung babaturan ngeunaan kajadian eta. Malahan si Raka oge cacarita yen manehna sanggeus kahampangan teh buru-buru balik ka pos cenah. Kusabab manehna nempo eta jurig budak leutik golebat nembongan ka manehna. Kusabab nempo kuring geus eueuh ti eta tempat, nya akhirna si Raka balik ka pos ti heula. Cenah cek Beja, jurig budak leutik eta anu dipikasieun salila ieu teh. Kusabab tisaprak aya kajadian hiji budak leutik maot katabrak truk di jalan deket lembur kuring. Nya ti harita mah sok kawenehan eta budak leutik teh nembongan bari sok nuturkeun sok komo deui lamun ninggang malam Jumaah.